Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana dina channel YouTube utamina dina channel Atmadina Mara. Wargi sadayana daramang dengan dia. Pamugi bae serehatnya wargi sehat jasmanina, sehat rohanina atau digampilkan rezekina oge ditebihkeun balaina. Ayatna lindungan atanapi panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihara pisan kuring siang kalian nongin wargi anu nuju ngantos dongeng Sunda, judulnya eta Si Kulup karangan Kiliksa wargi. Dina dinten ieu teh nyata bagian anu ka 28 wargi. Hanca urang katunda bagian anu ka 28. Urang nuju nyarioskeun harita Mang Ucin sareng Mang Lebe. Nyatana anjeunna utamina Mang Ucin ngaraos hariwang nu nakolan kohol teras-terasan. Padahal ieu teh Si Kulup nyaregi sadayana bade ngawartosan gitu ka warga masyarakat. Yen manehna teh jan pupus gitu atan pican maot masih kena hirup. Da kumaha lajengna carita wargi mangauli jeung ngadamkeun bae etang-etang landung pang beberahmana. Aya naon deui teh Mang Lebe hayo hina nakolan koholnya. Cik Mang Ucin bari ngadeuketan panonna neuteup ka Si Kulup anu keur nakolan kohol. Ateuna Mang Ucin ada keketegan tapi ditahan bae. Aya bewara Mang Ucin, kayan geus aman deui diriwa geus leungit. Urang perlu ngariung pikeun syukuran ku ayana Jang Kulup salametnya. Ulah ngararing ke bae di imah hera. Pirago aya kieu teh aya nu wani kaluar. Tah eta nu nakolan kohol teh lain diriwa tapi Jang Kulup eta teh. Ceuk Mang Lebe bari nunjuk ka Si Kulup. Ngadenge caritaan Mang Lebe kitu Mang Ucin bani ngahuleng. Panona harita teu ngiceup-ngiceup malohok ka Si Kulup sang disadalila kakara sadar pok nyarita deui. Jadi ieu teh Jang Kulup keke. Da moal kasamaran urang teh Mang Lebe. Apan Jang Kulup mah geus puguh maot ti teuleum. Memang eta ge mata kaget Mang Ucin. Tapikeun kelah urang pedar lakona ngara kaharti. Ayeuna bejaan batur ulah ngering ka bae di imah gitu. Cuk Mang Lebe bari neuteup ka Mang Ucin. Keke Mang Lebe gampang abejaan batur mah teh mah gampang. Nya pokona mah sakali ngagorowok ge riab nyalampeurkeun. Tapi kuring hayang yakin heula ieu ka Jang Kulup ngarasalse henteu loba batur. Cuk Mang Ucin bari ngareret ka Bah Aok sarta pok nyarita deui. Baok ya urang tembungan heula Jang Kulup teh. Na bener atawa henteu eta teh tah. Asa kaget tadi kuring mah Bah. Nyahayu atuh Abah ge sarua hayang yakin teh Mang. Sok Mang Ucin teh heula terus tanya sakalian. Lamun nyaritana bener, nya bener meureun Jang Kulup eta teh. Jawab Bah Aok bari neuteup ka Si Kulup, Mang Lebe mah harita teh teu nyarita deui. Ari Mang Ucin jeung Bah Aok terus harita ngadareuketan Si Kulup. Nya sang geus deukeut pisan pok Mang Ucin nyarita. Jang, upami ujang laras-laras Jang Kulup nu asli cik deren heula nakolan kokol teh. Nya Mang aya picarioseun yeuh. Ceuk Mang Ucin bari neuteup ka Si Kulup. Atureg Si Kulup eureun jep kaayaan jadi jempe. Ret Si Kulup ngareret ka Mang Ucin pok nyarita tenang pisan. Nah make nyarios kitu Mang. Nah aya kulup palsu kitu. Apan uing mah angar wae ti bare toge. Aya picarita naon Mang Ucin teh. Segera saurkeun ka kuing lah. Nya ka uing ngara uing tereh nyaho. Ceuk Si Kulup bari neuteup. Ari Mang Ucin pok nyarita deui. Sanes ujang Mang teh panasaran ieu teh. Saur Mang Lebe ujang nu jenengan Jang Kulup teh nah leres eta teh. Saha tuang ibu, saha nu janten rama, cobipun Mang pasian terang. Oh eta. Kitunya kieu Mang Ucin. Ngaran uing ti bare toge tetep we Kulup ngaran uing mah Mang. Ari emak ngaranna Lani, ari bapak Itok piraku Mang poho deui apan Pak Itok teh baturan Mang Ucin jeung Mbah Aok.
Sana silap deui jang. Nanging mang teh ieu teh palai yakin pisan kitu. Peda ujang tengis kabejakeun maot. Itu tak sabab nama nya ari parantos yakin mah aduh kalintang nuhuna mang teh kalintang nuhuna jang. Nah bagia kumaha da mang atuh ujang di teh. Pun mang mah sono pisan ieu teh jang. Kitu ceuk Mang Ucin bari nyolongkrong ngajak sesalaman ka si Kulup. Tapi kaplegem Mang Ucin ditewak ku Bah Aok, malah pok Bah Aok nyarita bangun reuas. Is, ulah gagabah eta Mang Ucin. Keheula abah can yakin yo. Sabab ari kangaranan riri wa mah sok sagala bisa mang. Malah sok sagala nyaho. Anu matak urang kudu hati-hati. Cicing geula sagedeung. Ieu makhluk ku abah arek ditanya sakali deui. Cek Bah Aok bari narik dengan Mang Ucin ka tukang harita teh pergi. Atuh kapaksa Mang Ucin harita mundur deui. Nah, dalila pok Bah Aok nanya, "Jang Kulup, muga waspada. Di dieu mah lain tempat niriwa jang, tapi tempat kumelendangna bangsa manusia. Nya, tempat Arulina anak Mang Ucin, tempat Aremok anak Bah Aok, tempat Sarare anak Mang Lebe. Takulantaran kitu anu ngaran Riri wa mah lain di dieu tempatna. Oh di ditu tuh di pajaratan, di kuburan atau di astana. Tapi lamun ujang bener-bener anak bilani, ujang kudu bisa ngajawab pertanyaan abah ieu. Kahalangan anak abah teh naon neang lauk anu dina karama. Terus abah dibilang tetela kabehna teh ngan aya 38. Sedengkeun eta mah tadina 40. Tanu hiji deui ka mana eta teh jang? Lamun ujang bener-bener Kulup tangtu nyaho. Aduh, aya wae si abah mah ulah kaget atuh bah. Lantaran anu boga harta loba mah ku dikaluarkeun zakatna teh bah. Sedengkeun abah mah tara pisan. Boro-boro di jakatan di dahar sorangan ge lebar pisan jigana teh. Anu mata wajar. Lamun leungit hiji teh hitung-hitung jakatna we tamah. Tapi masih kene untung abah mah. Sabab jakatna ge dituang keneh ku abah. Ngan sawaredi ku uing jeung si Ohim. Dituangna ge babarengan bari ngariung. Apa nikmat teh abah? Sakuduna mah abah teh nganuhunkeun ka anu ngala eta lauk. Ceuk si Kulup bari nyarenges seuri. Wah, cilaka lamun kitu mah. Jadi anak ngala lauk abah merenyak kitu mah. Ih lain abah. Uing mangan ngilu ngadaharna wungkul apan ku abah kesaksian. Malah make nyuguhan ceuk kopi segala rupa harita teh. Pira aku abah ilang deui bah ka abdi. Ceuk si Kulup resepkeun pisan ngaheurian Bah Aok teh. Sanajan manehna geus janji rek insap ge ari nempo Bah Aok kitu mah jadi timbul deui niat heureuyna atuh. Atuh Bah Aok ge ngarasa kaget harita teh. Lantaran tetela nu aya di haripeunana teh si Kulup. Sabab ngan si Kulup pungkul nu bani kitu ka manehna. Pok Bah Aok harita nanya deui. Lamun lain ujang anu ngalana saha atuh? Piraku ujang teu nyaho naman. Apan ujang nu mawana oge? Nya uing nu mawa nama. Tapi ari nu ngala nama si Ohim. Oh si Ohim nya. Ari ujang minangka naonana atuh. Piraku dari si Ohim mawanianan sorangan mah. Sajabati kitu nurutkeun katerangan ti si Ohim mah dititah ujang cenah. Bener atawan teh eta teh. Bener eta teh abah. Tapi lamun alah murah batuk di bayi teh. Lamun si Ohim manusia bener mah moal daek dititah kitu atuh abah. Apan ieu mah nikah haripeut jigana teh. Mun geus kieu abah rek kumaha? Rek nangkap ka uing. Ceuk si Kulup bari nyampeurkeun ka Bah Aok atuh bugu Bah Aok reuwaseun. Gancang Bah Aok mundur bari pok nyarita jiga nu gugup. Sanes kitu jang. Moal abah moal nangkep. Naros kitu sote. Ngarah yakin. Lantaran lamun ujang lain jang Kulup mah moal tenang gitu tah jeung terang kana ieu ribayat. Tos ayeuna mah daena naon ieu? Jeung aduh abah dayang minum lah ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Bah Aok harita ngaranggahkeun dua lingeuna atuh cakakak si Kulup seuri bangun bungah pisan.
Lapok nyarita deui. Awal masuk itu rek nangkap mapek wae bah da wingat teh sieun ditangkap lantaran lauk lagi dituang sareng abah malah nu maksak lagi apaan bibi abah. Cek si kulup seuri semugumbira pisan. Sameme Mbak Auk nyarita di terojol mang lebih nyamperkeun pok nyarita bari ngarenet ka Bah Auk. Kalau diajak diributan geus atuh bah. Engke diwe ngobrol nu kitu mah. Aina perlu lah ngabejaan batur sangkan ulah sing purungkut di imah lantaran maranena teh kudu arusaha kudu ngalarti maksudnya kudu ngararit anu boga parabeun mah bisa satoan kudu ngalasulu anu boga hawu kudu nyadap anu boga sadapan tak kulantaran kitu ieu waktu teh ulah diamur-amur teu puguh bah ceuk Mang Lebe bari terus ngareret di ka Mang Ucin. Kadang kitu Bah Auk silideret jeung Mang Ucin. Tungtung napok Mang Ucin nyarita, Mang sasadukeun Bah Auk. Leres Mang Lebe nanging hapunten si Abah teh. Rupina mah anjeunna teh ngaraos panasaran. Ku ayana jang kulup sakedik ge teu gaduh niat awan Bah Auk teh. Kitu rupina mah Mang Lebe nya bener pisan Mang Ucin. Da Abah mah teu boga niat goreng. Yuk atuh urang ngabagiakeun ka jang kulup Mang Ucin. Cek Bah Auk bari ngareret ka Mang Ucin. Nya hayu bah lah. Cek Mang Ucin bari nyolongkrong ngajak sesalaman ka si kulup. Geus kitu terus Bah Auk ka Bah Auk ku si kulup ditampanan kalayan paroman anu marahmai. Si kulup hatena ngarasa gurigah bisa patarema leungeun jeung kolot-kolotna. Geus kitu pok Mang Lebe nyarita. Talamun geus kieu mapan beres. Sok rabejaan batur ayeuna Mang Ucin sama bongan ku kohkol mah teu daek bijil geuning. Mangga Mang Lebe mangga keun kuring rek ngagorowok sing tarik ieu. Sabi ceuk paris basa ge omong jelema mah leuwih harus batan sorak kohkol. Cik kurang buktikeun nya. Ceuk Mang Ucin bari terus malik. Aduh. Punten wargina. Bari terus malik dua leungeunna ditapalkeun kana pipina jiga rek adan bae. Dalila gero Mang Ucin ngagorowok satakar tanaga. Urang lembur harudang geus beurang yeuh. Diriwa geus balik. Aman. Cik Mang Ucin bari tiba bergeg bakat ku hayang tarik sorana ngeor sumarambah ka sakuluyah lembur. Dalila beri-berai jandela teh maruka. Jelemana norojol tina jandela terus silih celuk jeung datangga anu pangdikeutna lila-lila bururu nyalampeurkeun ka gardu ronda. Barang jol ge sararea sing polohok kasih kulup lantaran ngarasa heran jeung kaget. Tapi harita mah saurang ge teu aya nu lumpat sabab lempog gegedugna caricing bae. Malah si kulup mah diukna ge ngarendeng jeung Mang Lebe harita nu matak teu aya anu kabur harita teh. Wargi tak sanggeus sararea karumpul teh gancang ku Mang Lebe diberi keterangan ngarah sararea ngarti. Ku Mang Lebe didadarkeun kumaha ceuk dongeng si kulup. Kabeh ditek-tek teh nu kaliwat, malah perkara diriwa gayung oge sakalian diterangkeun. Saku nu ngadengekeun mani cruk-crek bari gogodeg, lolobana mah ngarasa kaget ku kalakuan si kulup. Beres mereka terangan kabalarea, terus Mang Lebe indit muruka imah bilani, malah harita teh si kulup ge ngilu dituturkeun ke Mang Ucin jeung Bah Auk. Ditukangna deui ngaleut sabaraha jalma nu hayang nyaho kana lalakuan si kulup sakabehna. Jigana teh hayang nyaho nepi ka jucungna. Sanggeus nepi ka imah bilani, terus rarea ngariung di tengah imah, kabeneran harita teh ku bilani geus dibeberes, cai jeung lalauhna geus sadia, tumpeng sesasi kulup geus diampihkeun, terus diganti ku anu anyar dan numpang deui. Geus kitu mah berak sararea teh dalahar bala kecerakan. Dibarengan ku ngobrol bari suka bunga, lalakon si kulup harita ditanggap ku sararea. Wargi masih ngadongkeun dongeng Sunda dina channel YouTube-nya wargi. Tamina dina channel @mangdinamara. Taka wargi sadayana atuh wilujeng ngadongkeun we lahnya bawa ka sawe mah bawa isa dipameget nu anu sepuna anu mikaresep kana dongeng Sunda. Pamugi tiasa kahibur mana oge ulah hilap subscribe da oge diantos warginya. Atur nuhun ka sadayana para
penonton tapi wargi sadayana anu mikir resep karena dongeng Sunda nu digarap ku Sim Kuring Mang Dina Marah. Wargi mangga ayeuna urang ngajengkeun di bae atuh carios Sikulup karangan Kiliksa bagian anu ka 28 kaung dinten ieu. Heuleut saminggu ti harita dina hiji poe Sikulup ngajemprak bae sila di tengah imah. Dibaturan ku Bilani nu kara datang tes di kebon. Kesangna nyorolok maseuhan awak. Ari Sikulup bari sila teh leungeunna teu daek cicing. Ngarumel wae nambal koja anu bolong sagede peureub. Nambo kitu pok Bilani nyarita. Keur naon ngagugurung koja butut jang? Apa nu alus keneh ge aya hiji deui. Malah leuwih kuat da itu mah anyar keneh apan. Ceuk Bilani bari ngusap kesang dina tarangna. Geus kitu gap kana wadah cai. Regot nginum bangun nikmat pisan. Ari tas sape mah citeh ti isge kacida pisan ngeunahna. Ari Sikulup pok ngajawab salse pisan. San butut sakieu mah bolong saeutik mah ditamal ge beres teh babari. Ongko butut ge ieu mah koja warisan ieu apan ditinggal bapa ieu teh nya lain mah nya. Ceuk mah teh paranti bapa ari ngalalanak. Heeh bener malah koja eta mah kungsi dibawa ka negara siluman lanak bodas. Nare ka mana ujang teh atuh? Mani jiga nu suhud pisan namal koja teh. Narek tulus ujang liar teh. Ceuk Bilani bari neuteup ka Sikulup. Atuh puguh tulus mama malah isukan rek indi teh. Sabab ceuk perhitungan uing mah isukan teh poe nu hade pikeun liaran. Anu matak ieu koja diomean da horea mah koja nu alus mah lah. Bisi kurang manuatna ari ieu mah apaan warisan ti bapa itok ieu mah. Ceuk Sikulup bari tetep migawe koja. Pagaweanana saeutik deui tereh anggeus. Rek isukan. Nah tuh buru-buru teuing ujang apan kagok keur mejeuna tengah bulan. Padahal mangkewe atuh saminggu deui mah. Nah make kagok mah. Da urang mah teu boga gaji bulanan mah. Rek liar iraha-iraha ge sarua wae. Ongko hayang buru-buru ini teuing teh. Penasaran hayang geura panggih jeung guru. Ceuk Sikulup bari ngareret. Ih ari ujang lain pedaku kitu kagok bulan teh. Tapi apan saminggu deui suuk tere kolot. Sanu rek migawena atuh lain-lain ari ujang init mah. Lebar teh di alam mangkaning manila leubeut nakar. Wah nita batur we dengan saeutik malah uing lain teh inget kana papelakan. Tapi hitungan uing geus asak poe isuk tetep kudu init mah. Lantaran uing teh lain rek ulin tapi rek usaha. Jadi dina inditna teh kudu nincak mangsa nu utama. Ulah lalawora rek mimitian nyaba mah. Kitu nama pamikiran uing mah. Ceuk Sikulup keukeuh mawa karep sorangan. Nya kajeun atuh ari teu beunang ditahan mah. Tapi rek waya kumaha ujang ini teh. Rek isuk-isuk atau apa sasore. Rek paburang mah lah. Kira-kira liwat lohor saeutik mah. Nah dikagok-kagok teuing apan panas meureun lohor mah. Ada kitu ceuk hitungan mah kapaksa lah. Rek indit lohor nyaheug atuh. Tapi omat ujang lu rek kamalinaannya sing inget ka ma, sing inget ka lemur jeung sing inget kana diri sorangan. Lantaran ari kangaranan ngalalana mah tangtuna ge ka mana wae moal puguh nu dijugjug da teu boga nu disija. Barang nu diteangan ku ujang teh di mana ayana. Tak lantaran kitu geus tangtu ujang teh bakal manggihan rupa-rupa kajadian. Rupa-rupa kaayaan, rupa-rupa jalma anu adat jeung kalakuanana teu sarua. Ujang ulah rasa maneh. Di dieu mah ujang teh pada mikanya sok sanajan bangor ge. Lantaran jelemana geus nyaraho kana lakon bapa ujang. Sajabana ti kitu ari batur salembur mah gede hampura. Beda deui mun boga kakeuheul moal bari ngahampura. Di tempat lain macan tang tuda teu wawuh teh. Tak lantaran kitu sing bisa miapekeun diri sing bisa atuh ngajenan batur. Lantaran ngajenan batur teh sarua jeung ngajenan awak sorangan. Ulah sologoto, ulah adigung, ulah bedegong jeung ulah haok polotot. Sagarupa tindak tanduk teh kudu dipikir heula anu asak. Sangkan teu pinanggih jeung bakhla. Ari sabab kangaran manusia sok aya basa leutik ringkang gede bugang. Lamun pinanggih ajal matak ngaguyurkeun balareha. Beda deui jeung sasatoan.
tong boros sifat na hayam dalam mundingge ngan cukup kudi nanti kudi kubur we atau dipalidkeun ka walungan. Sedengkeun manusia mate bisa kitu kudu wae ngagenturkeun balarea. Komo lamun urang pinanggih ajal alatan tarung mah eta teh bakal nimbulkeun uru ara mata kaya saja jagat. Taku kituna omat meme indi teh sing tarapti pamitan heula ka kolot-kolot. Pokona pisan ka Mang Lebe jeung Mang Ucin katut Bah Aho. Terus menta surat keterangan ka Pak RT. Sarta bari ngenta piduana sangkan urang salamet salila di pangumbaraan. Lamun geus aya di pangumbaraan omat sing hade tingkah lakunya, sing sopan jeung handap asor, kakolot ka budak ge sarua kudu ngahargaan. Teu sakitu amanat imah ujang omat kudu ingetkeun nya. Cek Bilani mapatahan ka si Kulup sabab kacida melangna da puguh geus kanyahoan kalakuan si Kulup mapikiranin. Sedengkeun di papatahanana harita teh ngan ukur nyerengeh bae lila pok manehna ngajawab, "Heeh, kaharti mah pirakuda uing ge geus gede ayeuna mah moal banal kawas nu geus-geus. Ayeuna mah rek mikir uing teh lantaran geus karasa jadi jelema bangor teh sangsara geuning mah. Komo lamun inget basa tikaralep kaleuwi mah aduh ngan utunge aya Mang Lebe anu bela. Lamun eueuh Mang Lebe wah cilaka gede uing teh. Atuh amanati emak tang tuku uing rek diperatikeun. Malah rek dijieun jimat sangkan uing salamet. Kitu ceuk si Kulup bari nelepan koja nu harita geus beres di tamalna. Nya syukur atuh da salamet moal keur saha deui. Mak manyarita kitu sotet dina wahingkunya ka anak. Sok sieun cilaka ku polah deungeun. Tina alatan ujangna bedegong, tada teuing mak teh nalangsana. Lamun ujang pinanggih lara alatan kurang kautamaan budi. Sebab jalma nu kalakuanna goreng mah deet pisan cilakana teh. Moal aya nu ngahargaan, moal aya nu resepeun. Paling-paling nu mikaresep teh nu jahat deui. Sedengkeun emak teh kasida pisan taresepna lamun ujang ngahiji jeung jalma jahat. Malah lamun bisa mah ujang teh kudu jadi pahlawan, kudu jadi jalma nu wani ngalawanan jalma jahat. Ta eta harapan mama. Lantaran ari jadi jalma nu ngabela bebeneran mah sanajan pinanggih ajal ge bakal pada ngahargaan. Ngaran urang bakal dikenal ku jalma-jalma. Cek Bilani nyarita di beki tandes nyecepkeun rasa kapahlawanan ka anakna. Atuh buku si Kulup teh mani unggek-unggekan ngadenge caritaan indungna. Manehna ngarasa katarik ku eta perkara pok nempas. Kecap pahlawan teh wingge geus nyaho mah lantaran kungsi ngadenge ti Mang Lebe eta teh. Tapi mana nu leuwih alus cenah pahlawan ngabelaan balarea atawa pahlawan ngabelaan kolot sorangan mah tah. Ceuk si Kulup bari neuteup ka Bilani. Itang teh we duanana ge alus jang. Ngabelaan balarea wajib ari urang na mampuh mah. Ngabelaan kolot sorangan sarua wajib. Sabab lamun teu dibelaan ku anak rek usaha deui atuh. Nya kaharti eta teh mah. Tapi nu leuwih alus nu mana mah? Apan ceuk mah ge sarua alusna jeung sarua wajibna. Ngan memang aya bedana atawa aya aturan anu leuwih alus. Maksud mah teh kieu. Kulantaran duanana sarua wajibna, sarua alusna, jadi dinenangtukeun anu leuwih teh hese. Ngan aya nu leuwih utama. Nyata dina ngalaksanakeun samemeh urang ngabelaan balarea, belaan heula nu jadi kolot. Lamun kolot geus dibelaan kakara ngabelaan balarea. Tapi duanana ge sarua alusna. Tapi kade ulah sabalikna, ari ngabelaan balarea mani ti poporose, ari kolot sorangan dimomorekeun. Ulah kitu eta teh. Lantaran katsida teu adilna. Jadi ibarat sedekah, memang sedekah teh alus. Tapi eta sedekah teh jang samemeh sedekah kanu jauhnya atawa kanu lain baraya kudu kanu deukeut heula utamana mah kanu jadi tanggung jawab urang. Sabab moal aya hartina sedekah ka batur ari kulawarga sorangan katalangsara. Eta teh sarua jeung ngawur kasintu nyeuhkeun hayam. Ku agama Islam ge eta teh teu dibenerkeun. Bisi ujang kurang percaya ka mah pek tanyakeun di kanu pinter. Contona ka Mang Lebe atawa ka saha we nu ngarti kana ajaran agama. Malah kabeneran pisan isukan ujang rek miang
tayangan hiji ajengan atawa kiai. Terus tatanyakeun tina perkara ieu sing nepikeun ka ngarti pisan. Da mah pangartina deet keneh. Sakitu ta ujang ka nyaho mah. Kitu cek Bilani bari neuteup ka anakna. Sanajan capek keneh ge tas di kebon, kacida ngarasa bungahna nempo anakna geus daek ngadengekeun papatah. Da biasana masuk mahiwal, lamun di papatahan teh sok ngaleos ninggalkeun. Tapi euna mah sabalikna si Kulub geus daek tatanya. Anu matak sanajan capek Bilani ngajawab kalayan ikhlas. Malah mani asa kagunturan menyan putih. Karasana teh amis mani kareueut liri amisna gula batu. Kacape ngaradak leungit kahibur ku anak anu babalik pikir. Tetela kabungah anu jadi indung mah lain ku jalan ngabugrugan ku harta banda. Tapi cukup ku nurut kana papatah anu bener. Ku jalan kitu ge indung mah geus kacida mungahna. Oh, kitu nya mah tetela loba keneh pasoalan nu kudu kanyahokeun ku uing. Mun kitu mah kacida pisan pentingna diajar teh. Kaduhunge teu ti bareto diajar ngaji ka Mang Lebe. Meureun moal balegug teuing uing teh mah. Da uing lamun ngaji paling untung ngarojokan batu ti kolong nepikeun ka sing gerewek mah. Bari ngagurubug. Lamun Mang Lebe nyarekan lompat teh sing jauh ah. Moal kitu engke mama moal ah. Ceuk si Kulub bari ngusapan pundukna jiga nu nya ngarasa kaduhungna teh. Ah nyakeun wae ari nu geus mah ujang lantaran loba keneh kasempetan pikeun diajar. Da ujang budak keneh sajabana ti kitu anu disebut tolabul ilmi mah atawa neangan pangaweruh, neangan ilmu teu kahalangan ku umur. Lantaran ceuk dalil ge nyar ilmu teh wajib. Teu mimiti lahir ka dunya nepikeun ka liang kubur. Jadi batesna teh lamun geus paeh ta naon teh eureun neangan pangarti mah. Nu matak teu aya alasan pikeun jalma anu bodoh dina ngajalankeun parentah Allah. Geuning sok aya sawatara jalma nyarita kieu. Ah, da kuringa teu bisa rek salat teh. Kuringa bodoh taya kanyaho malah waktu sudah wargi sadayana teu nyekapan. Rupina urang cekapun dikeun ka dieu heula. Dongeng Sunda dina judul Si Kulub. Karangan Gilig Sati Sumedang bagian ke-28 dia. Mugi wae wargi sadayana anu mikaresep kana ieu dongeng Sunda. Kaibur manah kalayan kabingahannya wargi. Wilujeng paturai atuh insyaallah dina dintengan enjing masih dina YouTube dina channel Mang Dida Mara urang sadaya memugi tiasa ditepangdangkeun deui. Atur nuhun wargi kubaratosanana. Wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.